Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun Fahmi Fahroropi dina pangajaran bahasa Sunda anu dina naungan dinten ayeuna baris medar materi ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Sateacan lajeng medar materi ngeunaan bahasan tradisi Sunda, ayeuna Ibu baris nguningakeun heula buku sumber anu dianggo dina naungan dinten ayeuna. Anu kahiji aya buku Cahara Basa, Pangajaran Basa Sunda pikeun murid SMA, SMK, MA kelas 12, kengeng Dr. Andes Taufik Faturrahman sareng Dr. Andes Budi Rahayu Tamsyah anu dipedalkeun ku Geger Sunten. Anu kadua aya modul Pangajaran Bahasa Sunda Sarakan pikeun murid SMA, SMK, MA kelas 12A anu dipedalkeun ku tim Atikan Mandiri. Tah ayeuna mah urang lajeng wae kana pedaran materi nanging sateacana hayu urang sami-sami ngawitan ieu pangajaran atanapi ieu kagiatan teh ku aosan basmalah sesarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan tradisi Sunda. Ayeuna urang pedar heula wangunan tina bahasan. Bahasan sok disebut oge pedaran, nyaeta karangan basa lancaran anu eusina ngaguar, medar, ngabahas, atawa ngadadarkeun hiji perkara anu dipiharep sangkan nu maca meunang katerangan atawa informasi anu tetela ngeunaan hiji perkara. Tah dina materi ayeuna mah hiji perkaraanana teh khusus ngabahas ngeunaan tradisi anu aya di Tatar Sunda. Dina istilah tata basa, bahasan kaasup kana prosa eksposisi. Kukituna bahasan teh kudu puguh entep seureuna, atanapi tiasa oge disebat sistematis, janten kedah sistematis gitunya. Anu kadua ngawincik atawa memperinci dina bahasa Indonesia mah sarta mertelakeun atawa ngajelaskeun kalawan tetela. Ari tetela teh sami oge upami dina bahasa Indonesia mah sareng kecap jelas gitunya, janten kedah jelas. Anu katilu ngagunakeun basa anu sahinasna atawa lugas, saujratna atawa seadanya upami dina bahasa Indonesia mah, sarta teu loba raehan. Teu loba raehan teh teu loba direka-reka gitunya, teu dialus-alus. Jadi saayana teh tadi. Anu kaopat nyaeta ngagunakeun istilah-istilah anu geus maneuh. Maneuh teh sami sareng kecap tetep atanapi tidak berubah dina bahasa Indonesia mah. Tah, upama nilik kadinya anu kaasup kana budaya atawa kabudayaan Sunda teh lain ngan saukur basa, kasenian, atawa adat caharana wungkul, tapi oge ngurung sagala rupa hal anu aya patalina jeung kahirupan sosial masyarakat Sunda, kaasup agama jeung kapercayaanana. Tuh, gening cakupan budaya teh aya 7. Henteu ngan kawatosanan ku kasenian, adat istiadat atawa basa gitunya. Pan umumna mah masyarakat teh nyahona teh eta we budaya teh anu patali jeung kasenian daerah, adat istiadat sareng sanes kantena. Ayeuna hidup tos terang wengkuan budaya teh seueur gitunya. Aya 7 panama anu patali sareng kahirupan sosial masyarakat. Margi tradisi teh bagian tina budaya, janten ayeuna urang padar heula sakedik ngeunaan budaya gitunya. Tah, ari kecap budaya asalna tina basa Sangsakerta anu ngandung harti pikiran, akal, pangaweruh. Tah, tapi kiwari mah ngandung harti sagala rupa hasil pikiran, akal jeung pangaweruh manusia. Tah, upama budaya Sunda berarti hasil budaya seler bangsa Sunda gitunya. Jadi sagala hal anu dihasilkeun ku masyarakat Sunda.
Tah, secara jembar budaya ngawangku sababaraha unsur nyata aya 7. Anu kahiji aya kasenian, anu kadua teknologi jeung pakakas. Pakakas teh sami sareng peralatan pamidina bahasa Indonesia mah. Anu katilu tata cara hirup kumbuh di masyarakat. Biasa oge upami dina bahasa Indonesia mah disebatkeun cara bersosialisasi dengan masyarakat gitu nya. Anu kaopat aya basa, anu kalima pangupa jiwa jeung ekonomi atanapi medar ngeunaan mata pencaharian gitunya. Anu kagenep aya ilmu pangaweruh atau ilmu pengetahuan. Anu katujuh aya kepercayaan atanapi agama. Budaya Sunda ngawujud dina gagasan, tindakan, jeung hasil karya urang Sunda ti bihari atawa ti baheula gitunya nepi ka kiwari atawa ayeuna. Anu mangrupa gagasan upamana ide-ide, ajen-inajen. Ajen-inajen teh pamidina bahasa Indonesia mah sami sareng nilai-nilai, nya nilai-nilai kehidupan. Teras aturan, tata titi teh upami dina bahasa Indonesia mah sami sareng tata krama gitunya, tanapi sopan santun, aturan ngeunaan tata krama gitunya. Teras sagala hal anu sifatna abstrak. Anu mangrupa tindakan nyaeta anu raket patalina jeung tindak tanduk dina campur gaul jeung hirup kumpuh masyarakat. Intina mah sagala rupa paripolah urang atawa kelakuan urang gitunya dina bersosialisasi di masyarakat. Tah, ari anu mangrupa hasil karya nyaeta sagala rupa hal atawa barang hasil tina pikiran, pagawean, jeung karancagean. Karancagean teh upami dina bahasa Indonesia mah sami sareng keterampilan gitunya. Tah, ieu mah upami berupa barang mah seueur tiasa ditinggal ku urang. Sapertos upami alat musik aya gamelan gitunya. Dina pakakas pangingkeun nyiru, boboko, hihid sareng saneskanteuna eta lebet kana budaya. Tah, teras unggal bangsa atawa seler bangsa miboga budaya anu mandiri, anu beda jeung bangsa atawa seler bangsa sejenna. Seler bangsa teh sami sareng suku bangsa upami dina bahasa Indonesia mah. Sanajan aya dina amparan pulau anu sarua, upamana seler bangsa Sunda miboga budaya anu beda jeung seler bangsa Jawa. Tong waka jauh-jauh ka Jawa gitunya, anu saprovinsina wae tangtu miboga budaya anu beda jeung budaya-budaya di daerah sejenna. Upamana di basisir Sukabumi aya tradisi pesta laut. Tah, upama urang reanganna di Bandung mah tradisi pesta laut teh moal kapanggih gitunya, margi di Bandung mah lautna wae teu aya gitunya, teu aya basisir. Tah, janten tradisi pesta laut teh moal kapendak di Bandung mah, tapi mungkin tiasa kapendakna di daerah sajen saperti Pangandaran sareng saneskanteuna. Tah, ayeuna urang lajeng medar ngeunaan upacara-upacara tradisi Sunda gitunya. Tah, janten dina siklus hirup atanapi daur hirup manusia teh aya sawatara periode anu dianggap penting gitunya, janten diayakeun upacara-upacara tradisi. Tadi dieu anu kahiji aya tradisi anu patali jeung nikahan. Tah, ieu mah contona aya tradisi nanyaan, ngeuyeuk seureuh, nyawer, buka pintu, uap lingkung, numbas, jeung saterusna gitunya, masih seueur keneh. Biasa ku hideuk dipilari anu sanesna. Anu kadua aya tradisi anu patali jeung kalahiran. Tah, di dieu mah contona aya tradisi tingkeban, mandi kembang, ngurus bali, marhabaan, puput puseur atawa puput udel gitunya, aya oge babanyo jeung saterasna. Anu katilu aya tradisi anu patali jeung sunatan. Anu kahiji contona aya
tradisi ngalenggeuh, teras aya tradisi mandi kembang, sareng sanes kantena seueur pisan salaresna tradisina mangga tiasa ku hidup dipilarinya. Anu kaopat aya tradisi anu patali jeung maot. Tah, nalika maot wae aya sawatara tradisi anu dilaksanakeun kitunya. Contona aya tradisi ngamandian mayit. Ngamandian mayit mah dados parentah agama, upama tos aya aturana, namuhun ari kitu mah kitunya. Nanging di sawatara daerah aya nu sok diwuwuhan ku tradisi-tradisi Sunda gitu. Diwuwuhan teh janten ditambahan sakadik-sakadik anu patali sareng kasundaanana gitu. Teras aya oge contona tradisi dina nguburkeun aya oge kitunya tradisi-tradisina. Teras aya sodakoh-sodakoh, melak kamboja, hanjuang, caringin, jeung saterusna. Tah anu kalima nyaeta aya tradisi anu patali jeung hasil bumi. Tah ieu mah contona aya tradisi tatanen, serentaun, hajat laut, jeung saterusna. Anu sanesna mah contoh-contoh sanesna salaresna tiasa ku hidup dipilari dina internet oge atos seueur tinggal dipilari waktu hidupnya tinggal dibaca. Tah, tadi atos dipedar yen bahasan atawa pedaran teh nyaeta karangan dina wangun basa lancaran. Tah ku kituna hidup oge kedah tiasa nulis bahasan tradisi Sunda dina wangun basa lancaran teh kitunya. Tah ayeuna urang pedar ngeunaan lengkah-lengkah nulis bahasan tradisi Sunda. Anu kahiji aya nangtukeun jejer. Nangtukeun jejer teh mangrupa lengkah munggaran anu kawilang penting. Ari sababna lengkah-lengkah saterusna dina nulis, boh nulis bahasan, boh nulis naon wae, muser kana jejerna. Ari jejer teh naon Bu? Jejer teh sami sareng tema kitunya. Janten anu kahiji mah hidup teh kedah nangtukeun heula tema atawa jejerna teh bade ngebahas ngeunaan naon, sapertos kitu. Anu kadua nyaeta nangtukeun tujuan. Tah naon tujuan urang nulis eta karangan teh gitunya. Tah hal-hal saperti kitu teh kudu ditangtukeun ti samemehna sangkan puguh udaganana. Upamana mah kieu nalika hideup bade ngadamel hiji karangan atawa bahasan budaya anu judulna Saung Angklung Mang Ujo. Tah berarti hidup kedah nangtukeun tujuan tina nulis judul Saung Angklung Mang Ujo teh naon. Upamana sangkan nu maca meunang informasi ngeunaan Saung Angklung Mang Ujo. Teras sangkan nu maca kataji ku pintonan kesenian di Saung Angklung Mang Ujo. Tah janten kedah tos puguh tujuan tina ditulisna teh naon. Anu katilu aya ngumpulkeun bahan. Sabada nangtukeun tujuan, lengkah saterusna teh nyaeta ngumpulkeun bahan-bahan karangan. Ngumpulkeunana bisa ku cara nengetan langsung pintonan kesenian Saung Angklung Mang Ujo gitunya. Upamana mah teras tiasa oge ngawawancara, teras tiasa oge hidup maca-maca sumber bacaan ngeunaan hal anu ku hidup bade ditulis sapertos kitu. Anu kaopat nyaeta milih bahan. Bahan anu meunang ngumpulkeun tadi teh dipilih anu sakirana luyu jeung jejer sarta tujuan karangan anu ku hidup terus ditangtukeun samemehna. Lengkah saterusna nyaeta nyieun rangkai karangan. Rangkai karanganana bisa dijieun dina wangun kalimah pananya gitunya. Upamana siga kieu. Naon daya tarikna? Iraha dilaksanakeunana? Naon tujuan tina eta tradisi atawa kebudayaan gitunya. Naon wae kagiatanana? Saha wae anu milu dina eta kagiatan? Urang mana anu daratang? Naon wae kasenian anu dipintonkeun gitunya. Tah saperti hal-hal anu siga kitu teh eta mah bisa ditambahan, bisa dikurangan. Eta mah diluyukeun jeung jejer sarta tujuan anu ku hidup dirancang samemehna. Tah ayeuna anu pamungkas nyaeta anu kagenep aya lengkah mekarkeun rangkai karangan. Sanggeus nyieun rangkai
kakara dimekarkeun jadi karangan bahasan anu gembleng atawa keseluruhan gitunya. Tah diwuwuhan ku katerangan-katerangan atawa informasi tina bahan-bahan karangan anu menang milihan tea. Upamana tina hasil wawancara tea aya nu ditambahan gitunya. Terus nalika hidup nyaksian langsung tina eta tradisi atau kabudayaan. Tah kan hidup janten terang siga kumaha tah tiasa oge ditambahkeun. Tah sapertos kitu. Tah panginten cekap padaran ngeunaan bahasan tradisi Sunda dina laungan dinten ayeuna. Boh bilih aya patarosan atanapi kritik sareng saran, mangga tulis di kolom komentar atanapi tiasa dikintun kana surel fahmiparuropi21@gmail.com gitunya. Hapunten tina samudaya kalepatan, di dieu urang masih kene sami-sami diajar gitunya, diajar sasarengan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina pangajaran salajengna.